Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilajeng enjing kabaraya sadayana ka para murid anu ibu pikaresep sareng ka kolega-kolega guru anu ibu hormati. Alhamdulillah dina kesempatan anu mulia ieu ibu hoyong nyamperkeun hiji biantara pondok ngeunaan kabudayaan Sunda. Ieu teh hal anu penting pisan pikeun urang sadaya, utamana di lingkungan sekolah, supaya murid-murid urang leuwih mikaweunah jeung mika cinta kana warisan budaya sorangan. Urang Sunda boga kabudayaan anu kacida luhurna. Ti mimiti basa Sunda, kesenian tradisional, adat istiadat, nepi ka pakaian jeung kadahareun khas. Sadayana eta teh mangrupakeun pusaka ti karuhun urang anu kudu dijaga jeung dipiara. Contohna, urang Sunda boga kesenian seperti angklung, kecapi suling, wayang golek, jeung jaipongan. Eta teh lain saukur hungkul hiburan, tapi oge bagian tina jati diri urang saluku urang Sunda. Tugas urang ayeuna utamana salaku warga sakola nyaeta ngajaga jeung ngalestarikeun kabudayaan Sunda. Bisa ku cara ngagunakeun basa Sunda dina kagiatan sapopoe, ngawanakeun kesenian tradisional ka murid, sarta nyieun program budaya di lingkungan sakola. Hayu, urang bareng-bareng ngajaga budaya Sunda. Sangkan henteu leungit ku zaman, sabab lamun lain ku urang kusaha deui. Mugia bintara ibu ieu mangpaatna pikeun urang sadaya. Hapunten bilih aya kakirangan dina nyamperkeunana. Sata acan mungkas ieu aya hiji sajak pondok. Isuk-isuk ka sakola ngajar murid jeung kabagjaan. Hayu urang jaga budaya warisan karuhun nu kudu dihargaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.